kumaha tuh Pak Haji, teu si ucup teh bapa na geningan teu barale geningan Pak Haji. Iya jang dangeun aya geus beres ya. Spesial pokoknya mah jang ucup nu ganteng teh ya. Hatur nuhun bibi yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Pedok pisan nikmat geningan bi. Sok cangger ala. Tibum. Waduh, cilaka euy. Cilaka geningan. Polisi ka dieu. Repe. Wah geningan euy. Wah di dieu geningan. Ning sebalik. Aduh. Hampir euy. Nya. Ini siapa itu? Nah jeung sedek sagala, sadek naon ai sia. Naon dek salah naon? Dek mah salah naon? Pan sia nyokot duit Pak Haji Gopur gening 5 juta di Nugalar. Sia teh ingat itu lain gaji sia. Teh duit kermayaran buru macul, ku sia dicokot teu mikir sia mah. Da aing mah apa lah teh sugan teh gaji aing. Itu dicokot di Nugalar teh, da cek Pak Haji tuh cokot cenah duit dina galar cenah. Cokot we kabeh ku urang teh da teu apal. Kan paket aja jewir teh ku sia dek ngeukeun nu bener, cek Pak Haji Gopur teh. Lain dicokot kabeh. Da aing oge ngadenge teh boga cerita matakan bisa ngobrol jeung sia oge. Ngadenge aing teh. Dikeun sia ka itu duitna. Pamali sia teh dosa eta teh, nyokot duit patur teh lain hakna maneh. Aing ge apal. Eta teh dosa lain hak urang, mana nu hak jeung mana nu lain, tapi da urang teh apal geuningan. Eta teh sugan teh dicokot kabeh we geuningan. Jika ditu ngomong ka Pak Haji dek hampura gitu teu apal demi Allah gitu teh nyaho gitu. Jig ai maneh ngomong gitu mah bener mah, ai lain maling mah. Dosa eta teh ucup. Jika ditu ngomong ka Pak Haji, jelaskeun ku maneh bahwa urang teh teu nyaho gitu disimpen di galer sugan cokot kabeh gitu. Duit teh disimpen na galar euy, ku urang teh dicokot kabeh da cek Pak Haji cokot cenah duit teh. Jadi ku urang teh dicokot kabeh eta teh duit teh. Urang salah teh kitu salah saha? Beli jam, duit naon ge. Aduh, aing mah teu apal teh. Nah dicokot kabeh duit teh. Aduh. Jang. Kumaha si ucup teh aya henteu di imah teh. Pak Haji karunya itu umi nepikeun kaleuleus kieu tuh ujang kumaha atuh ujang mayarna ujang. Eta teh duit 5 juta ujang deui ceutik. Sia ujang kumaha atuh umi ujang era ujang umi ka Haji Gopur ujang si ucup teh ka mana deh eta teh. Umi tenang heula ayeuna mah. Ke ku deek di urang teangan si ucupna ka mana? Si duitna teh dipake naon eta teh? Lamun sakirana eueuh ke ku deek digantian ka Haji Gopur. Bener sia teh. Sok ayeuna mah istirahatkeun heula umi. Cing tenang umi teh. Tenang deek ke tanggung jawab. Dek oge dieur ieu teh kumaha ngabandunganna pamikiranna si ucup. Sepugu teh duit Pak Haji lain duit manehanana. Si ucup kalau ka dicokot kabeh dina galar teh geuningan. Nah, ayeuna kurang diteangan si ucup teh. Da kamar teh ngomong teh hangan kawin cenah jeung Sindeng Rika bising aya dikeun Sindeng Rika. Lamun sakrana eueuh nepikeun ka duitna beak wayahna meureun sawah dijual. Tong dijual. Eta teh warisan ti bapak maneh ujang sawah teh.